urang lamun di Tangariung ya Tangariung kiai ustad urang Pak aja cenah jatuh bisa hadiah make urang Fatihah ka hiji yang ngaran saya ayo kadekan Jang Umar nah Fatihah ka hiji Umar Al-Fatihah Fatihah kedua Bakar Al-Fatihah beres emang masa gitu-gitu kene tangan di Arabkeun doang Fatihah katilu dadap jeung waru Fatihah beres golin amin Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi ieu tadi anu disebutan teh men tadi disalametkeun di kuburna dilegakeun di kuburanana dicangkeun jeung nu hari rup men tadi bere salabar men tadi bere jamuga men tadi bere mararaju men teh saralamat wa sallallahu ala sayyidina alhamdulillah rabbil alamin cak nomi lumbani iya daripada itu ngenyeng mau ngangkat deui turun deui ngangkat deui turun iya geus kiai itulah diondang kurang lah geus engke mah ngariung ieu bae ieu bener pas ngariung deui mang diondang ngariung kita mimpin mah teu bisa cara nu kamari tuh urang ku ngaji kan ngeunaheun neuk zarah bae menta anter jarang teu bisa babaca ya Allah ya Rabbi euy jarang teu bisa ilah hadarat-hadaratan teu kudu hadarat sia cicing di dinya hei ahli kubur aing datang ya guys ya Fatihah waktu keur Kangjeng Nabi Musa neuleuh jelema ngadoa ji ceknya aing can ngadoanya geus ngadoa didelekeun ku Kangjeng Nabi Musa aya aki-aki keur kieu bae didengekeun we ku Kangjeng Nabi Musa aki-aki ceurik hebat amat cek ieu ngadoa aing teu bisa ceurik aki-aki ceurik dengekeun ya Allah ya Rabbi bangga Kangjeng Nabi Musa boga umat bisa ngadoa bari ceurik hebat lain lalagani hebat jasa Gusti lamun abdi ngadoa ka Gusti seakan-akan abdi marentah ka Gusti Gusti abdi mah moal menta ka Gusti sebab ngabudakeun ka Gusti Gusti mah mauni ngasagala rupa kajadian teh Gusti kajadian naon bae ge jati Gusti geus atuh teu kudu ngadoa naon menta kumaha aja kabeh ge meunang Gusti ieu mah ngan sakadar abdi mah unjukan abdi deukeut jasa jeung Gusti abdi cinta jasa ka Gusti oh Gusti sayangku aku cinta padamu Gusti sebagaimana aku cinta padamu engkau pun cinta kepadaku tidak ada cinta di hatiku kecuali engkau ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb akan ku peluk dirimu akan ku kecup dirimu jadi cak Kangjeng jadi kieu ieu budak kadoa wah teu beres aju kieu ye engkau kepeluk ya Rabb ya Allah engkau ku belai ya Rabb ya Allah engkau ku kecup ya Rabb ya Allah tidak ada dua di hatiku cinta kecuali engkau ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Allah ya Allah setelah engkau aku peluk tidak akan ku lepas sampai kapanpun waduh selalu engkau ada di pelukanku ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb datangan ku Kangjeng Musa hei sakumaha kabebene sia saya ngadoa kos gitu mata maka bebene aku cinta padamu ku belai rambutmu waduh Masya Allah senang aku bersanding denganmu satu hari kita bertemu rindu rasanya waduh eta mah kos gitu mata maka kabogos carekan ku Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Musa ana dicarekan ku Musa ulah sok sacurakan carekana eta teh hamba aing anu deket ka aing poho nyana ku poho-pohona nyana seakan-akan aing wujud di hareupeun nyana nu mantak boga perasaan aku aing tadi peluk ku nyana aing tadi kecup ku nyana aing tadi belai ku nyana deui pangomongan iwal ti bahasa model kitu lantaran nyana mah bodoh
pakai bahasana model kos kitu aing teh deukeut ka nyana aing deukeut ka nyana nyana deukeut ka aing ulah sok dihaharua eta Gusti bahasana iya tuh jelema bodoh mah kaja emang nu bodoh mah kos kitu nu penting mah nyana ngaku ka aing nyana ibadah ka aing ku kabodohan nyana geus rela ngorbankeun sagala-galana lu bodoh mah nu bodoh dihampura bae ku aing tuh nu mantak urang untung jadi jelema bodoh anu pinter mah hudang dipeting mandi wudu terus kemudian sholat tahajud lamun encan husu lantaran pinternya ka husu dicarekan ku Gusti Allah tapi nu bodoh mah asal hudang ngalah wudu salih sholat tahajud Allahu akbar tolim ahad Allahu akbar SD hudang-hudang jam 7 subuh teh subuh eta teh kan cak urang mah teh bagus eta emang kurang nama tapi Allah ngalem beus ya ulah keur salat keur hudangna doang ge kiih aing geus ngalem gas ya nu mantak aki-aki mah hudang ti peuting kiih deuleu jam cekna jam 2 angel kene amat be ieu lamun lain kiih aing mah teu hudang kiih nyana bari ngomong di jero hatena deuh ieu kiih Gusti Allah tah aya Gusti Allahan kan ya abdi dibere bekser ku Gusti gara-gara bekser abdi teh hudang di peuting jahorenganan sok hudang di peuting mah para nabi para rasul para wali abdi ge hudang sanajan bari jeung kieu reup hees deui eta geus ganjaranna gede jasa eta aki-aki ge teh kudu tahajud aki-aki mah kitu bae menang 5 bulan menang 5 bulan nya lagi boga perasaan oplo amat aing hudang hees rumaning salat ngan keur carita hudang doang ya juga boga pikiran kos gitu eta hebat jaga-jaga teh aing keur ngorang mah sehat tilok aing teh hayang kieu ti peuting barang geus kolot ku ari mah kedeung-kedeung ki ya hudang ti peuting teh jam 1 hudang jam 2 hudang jam 3 hudang mikirannya najan nu sok hudang ti peuting mah rasul jadi sok hudang ti peuting mah nabi jangan sok udang dipeting mah para wali para ulama salafus sholihin berarti aing ge meureunanan ku Allah dijadikeun wali aduh tolol tak aki tah karak udang doang geus jadi wali ih tah tapakur kos kitu teh tapakur kos kitu gede ganjaran geus bae geus ulah salat geus aki-aki mah di cenah kieu akur amat ya kula ge tilok salat aing anu mantek aing ngomong gitu ge nyaho sia tilok sholat ngan di blon-blon penmannya jadi sekolah pan teh ieu carekan Kangjeng Nabi Musa antap kan eta hamba aing kabisana sakitu antap geus deukeut ka aing oh cak Kangjeng Nabi Musa horenganan dedeuketan ka Allah mah sakumaha kadar dirina nu penting mah nemah bae aing mah boga ilmu teh sakieu aing mah boga ilmu teh sakieu ku ilmu sakieu ku aing deuk dipake ka Allah asal nemah tadarruk DP ka Allah boga rasa ku bodoh aing daripada jelema pinter agul ku pinterna maningan nu bodoh ngarasa bodoh jadi akhirat bakal hebatan nu bodoh ngarasa bodoh daripada nu pinter ngarasa pinter deh pinter aya di aing segala rupa di aing dik sanu ngalehkeun aing betul dokter di aing insinyur di aing dokter rendos di aing buka abi aing mah pinter jasa dik caritakeun naon coba alam aing mah nyai dik caritakeun urusan astronomi aing mah urusan perbintangan dia nyaho aing mah dik caritakeun urusan tumbuh-tumbuhan dia nyaho hei dosen aing mah ngadosenan di universitas anu universitas aing mah geus saluhureun sagala rupa beuh aing takabur ku ilmu dibandingkan jeung sanajan nya ibadah ka Allah dibandingkan jeung nu bodoh ya Allah ya Rabbi abdi mah jasa kikieuna dibere ku Gusti nemah abdi ku bodoh abdi tapi tetep abdi ku bodoh abdi hayang salamet mudah-mudahan we bodoh abdi moal kasalamatan Gusti jasa kieu bisana abdi mah abdi bodoh tapi abdi kos jelema pinter Gusti nu pinter mah ti penting tilok hudang abdi mah du bodoh tapi hudang lu pinter mah tipeting teruk maca sholawat abdi bodoh tapi abdi memaca sholawat tuh abdi bodoh tapi kos tu pinter itu pinter tapi kos tu bodoh Gusti
ku bodoh abdi mah hayang disalamatkeun we jaga di akhirat tetep abdi mah embung ka neraka Gusti kajeun diseret ku malaikat abdi mah embung deuk lumpat ka surga Gusti cek Gusti deuk jalan mana minta jalan abdi tuh pan ngaco atuh ngaco emang nu bodoh mah ngaco tuh atuh nu bodoh mah emang ngaco tetep abdi deuk lulumpatan diseret ku malaikat abdi mah embung Gusti kajeun ku kumaha parangsana kumaha meureun itu bodoh pan ngomong lagi itu kan nu bodoh mah tetep abdi mah gajian ku kumaha ge embung misalnya abdi dibalangkeun ka neraka tetep abdi mah deuk hudang naik gajian ku kumaha ge abdi mah ge dibelembung gajian ku kumaha ge tetep abdi mah deuk neangan jalan ka surga dah gajian ku kumaha ge jalan tol aya jalan biasa aya jalan batur mah teu nyaho jalan cecopet ge abdi mah nyaho geus abdi mah deuk malipit los pokona ka surga bae tang ngaranna jelema bodoh atuh pan kamun kadang kudu pinter mah setolol amat emang di akhirat kos kumaha emang dia kebelar aja tapi tetep aja ku kabodohannya hana Allah ngalem atuh geus daripada nu pinter nyaho jalan tapi henteu ngalaksanakeun mending nu bodoh acak-acakan los oh gitu deh ditimbang Gusti ulah ditimbang abdi mah atuh ya karasa amal abdi mah teu bara ragus teu karasa abdi mah begitu ditimbang kabeh salat babul pangeran geus teu kudu ditimbang abdi mah je salat abdi jore puasa abdi jore zakat abdi jore segala rupangan abdi mah muka neraka sakitu doang geus sakitu abdi mah kajian ku kumaha ge embung bae kokojotan abdi kajian ku kumaha ge sieun kokojotan kumaha henteu kokojotan kajian ku kumaha ge tempat di sorga jang sia mah sisina bae Gusti di sisi cak jana mah meureun bapak kolotnya anak kunanta ngomong gitu bodoh makan ngomong kos gitu tak nu bodoh ngomong gitu Allah ngalem daripada lu pinter teu ngalaksanakeun mending nu bodoh ji atuh nu mantak nu bodoh mah ngeunaheun jasa jadi nu bodoh mah indah jasa di surga teh jang tempat-tempat nu bodoh Masya Allah mantep jasa di surga mah nu barodo loba jasa bakalna yeay anu teu wau jeung pamarentah kan bodoh ngaranna eta bakalna ka surga nu teu wau jeung judi eta kan bodoh ngaranna ka surga nu teu wau jeung mabok eta kan bodoh ngaranna eta ka surga nu geus kitu ngaranna anu teu ngridit janjana mah sieun beusi teu kabayar bodoh kan ngaranna eta bakalna ka surga eta nu geus kitu anu pinter ngridit da jahanam teh mata mending bodoh teu mah geus kitu sia emang henteu nyokot duit di bank embung aing mah sieun aing mah bodoh aing mah ngarasa bodoh sehingga henteu salamet surga heuh sia mah usi motor ku ari mah teu kudu make DP asal aya KTP bae embung aing besi ka henteu kacocokan ka ditu lah geus aing mah ngarasa bodoh henteu aing mah kajeun naik sepeda bae lah kajeun lah atawa leumpang bodoh surga heuh sia mendingan ka ditu tuh raramean ku ari kur aya di ditu embung aing mah deuk salat duha bae lah aing mah ngaranna bodoh ieu sia salat duha kos husu bae kajeun aing mah teu husu kan penting mah tarangan hideung bae geus lah geus bae ke aing nuduhkeun ka malaikat ulah sok ditimbang-timbang deuleu tarang deuleu tah teu kadeuleu sakieu hideungna urut naon eta ulah nyebutkeun naon hideung malaikat ya Gusti ya tarang hideung mah balangkeun maksudna bodoh ieu mah keur carita nu bodoh tapi nyana ngalaksanakeun surga di emang mata dongeng kan tadi nu ngadoa ka Gusti umat Kangjeng Nabi Musa eta bodoh malah Kangjeng Nabi Musa nu dicarekan ku Gusti antep kan salah Gusti eta ngomongna bodoh nyanan bodoh mah tuh kabeh salah ngomong antep saomong-omongna jelema sesuai jeung kapasitasna aing nyaho ja pamere aing bang nu penting mah DP na jeung nemahna ka aing eta nu ku aing dideuleu jadi nu bodoh teh daek salat tak ku salat teh bae nu bodoh mah geus pahara adapun ge di neraka keun sakedeung lah tak aing mah cenah kos kitu doang sebel atuh geus geraheun ka surga aju ka neraka nah iya kan mantap bodoh tapi make hebat
ngadoa aku ngomong emang ngadoa make bahasa bahasa urang ngadoa mah jamenta ulah sok kajung ngariung bau datang ke urang naik kieu angel mah turun deui sugan teh mah deuk robana atina pidunya hasanah geus naik urang turun deui datang ka titadina amin kencang datang ka lalaunan datang ka malik ngadoakeun teh kubar edek teh kiai malik dilanat cadak atuh ngadoa mah kada salamat ulah loba cara Kangjeng Nabi sih geus make urang lamun ditangariung ye tangariung eueuh kiai ustad urang mah aja cenah jatuh bisa hadiah make urang ye Fatihah ka hiji jangan saya ayo kadekan Jang Umar nah Fatihah ka hiji Umar Al-Fatihah Fatihah ka dua Bakar Al-Fatihah emang masa gitu-gitu kene tangan di Arab doang Fatihah katilu dadap jeung waru Fatihah beres golin amin Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi ieu tadi anu disebutan teh men tadi disalametkeun di kuburna dilegakeun di kuburanana disangkeun jeung hari rup men tadi bere salabar men tadi bere jamuga men tadi bere mararaju men tadi saralamat wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin cak nomi lumban iya daripada itu ngenyeng mau ngangkat deui turun deui ngangkat deui turun iya geus kiai itulah diondang kurang lah geus engke mah ngariung ieu bae ieu bener pas ngariung deui mang diondang ngariung kita mimpin mah teu bisa cara nu kamari tuh urang ku ngaji kan ngeunaheun nek zarah bae menta anter zarah teu bisa babaca ya Allah ya Rabbi zarah teu bisa ilah hadarat teu kudu hadarat sia cicing di dinya hai ahli kubur aing datang ya guys ya Fatihah beres eta ngan ulah gandeng-gandeng pasti aya nu ngadenge waduh wali tanaon nya eta sarua gitu-gitu keneh gitu-gitu kene ai kudu dibejakeun mah gitu-gitu kene teu beda dengan itu mah diarabkeun doang gila hadarati ila arwahi jami ahlil kubur minal muslimin wal muslimat eta mah diarabkeun make bahasa urang teh abah kula datang ye atuh sarua aja Kanjeng Nabi kan jindakum zairin antum lana salafun wa nahnu alaikum tabun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahiqun sallallahu eta mah bahasa Arab jindakum zairin abdi datang zarah ya zarua bae bah kula datang zarah ya ke abah ya hayang naon sia tungtungna jadi dukun gitu itu tapi bener ya malah ganjang nu bodoh teu kudu hese gitulah kau mau datang ke bangsa ulama ka wali be di jauh keneh wali geus kieu bae Pak wah Junaid tuh kanyawan gua aing tuh datang geus kulantaran boga keyakinan si bodoh teh ieu wali mah teu maot geus datang dadah wali nyana boga keyakinan ban wali mah neuleukeun dadah cak babaturan yakin dadah aing mah dadah ka wali mun geus ka deuleu aing mah pokona geus kieu bae pokona sia mah ulah nurutan aing mah geus kailmuan ku aing na ngaji di Cilongok aing mah ye datang kana Tuhan Syekh Syarif Hidayatullah abdi datang ke dieu zarah ye abdi ngirim Fatihah Al-Fatihah beres ulah hese masyaallah geus ulah hese datang ka urang neangan muzawir muzawir hayang dibayar mah teu ikhlas teu nyambung sarua bae deui cak muzawir dasar sia mah pelit ieu tong ribut urang jeung muzawir nah ieu sakali deui ulah saya nu boleh tak contoh tadi nu bodoh keur ngadoa ka Gusti Allah ku Kangjeng Nabi Musa disarahkeun Kangjeng Nabi Musa na nu carekan ku Gusti anteukeun bodoh ngan nyana hayang ka aing sakitu bisana aing pangeran leuwih nyaho ku kabodohan-na geus jambur ku aing cek Kangjeng Nabi Musa pan abdi titah ngalempeng-lempeng mah lain waktu kos kitu
dakwah ngaji lempengkeun dakwah ngaji lempengkeun engke nya menyerap ari hajunanya eukeur kieu aju disalahkeun mah nya gatung ke moal daek ngadoa deui ceuk ku pangeran ye ulang engke mun keur ngaji bejaan dakwah ari keur praktek antepkeun heulana oh kitu atuh dibere metode Kanjeng Nabi Musa. Masya